Alam dunia geus paciweung bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Hasan Basori jeung santrina 40 hendeuk ka Mekah pas jasa pelebah gitu di Irak keneh. Di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib. Pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini. Tukang ini mah jamaah aya sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngala wudu. Ya eueuh timbaan emang butuh kene timba. Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus. Eta cek Hasan Basori ni atuh eta mah jero jasa cai ge. Atuh heueuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu. Ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba. Haju. Atuh eta bae digerokeun cai. Ya. Cek Hasan Basori. Coba nih. Ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya. Sugan teh mangis bararisa cak nini. Cak Hasan Basori kiai isin jasa ieu. Bener bae aya cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basori jeung santri ngalawudu. Lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basori. Cak jan ini sorangan bae ku hebat-hebat euy. Aya budak sia ngalawudu. Aya mama aing mah geus puyang ye. Kalau budak santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres sholat guys cak Hasan Basori mau jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nuk milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kudu mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh guys balik santri tinggal nih ke Hasan Basori gendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basori ye pan atuh di dinya we mondok di dia nih di dia mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dia nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh heuh ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko. Siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar. Seret habek ya kos gitu. Toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos gitu. Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur ku hari sombong aing ye Torikot Usmaniyah Haji Usman beureun sia mah Gozaliyah Haji Gozali beureun ulah we cek nini ja teu ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah poeana bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kalau mah kajian kuku mau balik nek mondok bae di dia teu naon atuh dek mondok di dia mangan ulah mau bekal ulah mau baju ye pat ayo mau bekal kene jeung mau baju mah teu lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basori ku aing tawakal tu horeng aing mah tawakal lain tawakal tu ala Allah tawakal tu ala sangu horenganna dek picun kabeh punyana bekal kabeh piceun heus ku hayang guguru geus batu dinya ieu ge kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling waduh cek Hasan Basori wah ieu mah gugur torekatnya kos itu lain aju tujuan torekat sugan kebeli Avanza blow on jasa ieu torekat nu kuari mah teu kula terus bae ngomong torekat sasar sia sasar
lain kitu tarekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Syekh Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dong batu dong cek lantah geus jadi bom suarana jadi begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledu beja ka kiai pan teu ngabeledu atuh batu jeung beledu salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Ki Hasan Basori dia ini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng Syekh Hasan Basori langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jahe aja ngomong cai kula dipanggil ke anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub deuk aya nginum dahaga kakara aya resep coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebeja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon ngajawan aduh Cak Hasan Basori aing ngajawan jasa yes, saya melempengan, kita balik ke dia cek ini, guys balik, guys usul Allah, guys jadi wali, jadi mujahadah, zuhud, qanaah, guys ayah didinya berangkat, eta pas sungai Tigris balik, ke Hasan Basori, ayah jalan maragag di jembatan, pohonnya nak, iya fulan, hei ki anu, eren, tiluhur, kaluhur itu kehandap, eren, eta ge jangan refleks, tambah refleks, jadi henteu takabur tambah refleks, kekarak, ye. Coba di itu di kaluhur teu kadap, nu cek Hasan Basori, di kamanakan ieu jelema ieu. Hayunya nanya, pulang, sangaran, anu, hayang kahandap hayang kaluhur, atuh kaluhur. Kaluhur teh dikieun dong, make curug turun ka kaluhur naik. Ieu lah ilmu Allah teh kos kitu. Eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basori nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar ya Allah ya Rabbi jauh asup Golkar mah jauh Walbis paling sekopi lah sapira sekopi ngaji ka mana ieu tuh gitulah ya keur carita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam